Duh, kumahannya itu teh. Gawe teh pere. Re, seru ada. Sibuk. Pesanan kan datang nih. Kebetulan sekali betul. Ah, Simbang datang tuh. Ini artinya. Kurang we lah, biar nanya. Kurang. Lah, nggak cacing kurang lah. Lain jelma susah tuh. Geus we lah, kurang jauh-jauh tuh di Walaga. Dekat segitu atuh. Kira aku mah aya tamu kurang itu disuguhan mah. Kecil. Mayar mah pergi sakit tuh, kurang ada mampu loba duit mah. Mampu. Gerot itu mang ya dibayar mal ya. Berak balik ya panas ya. Mang, lain ku masalah gitu nah cicing. Ieu urang urusan urang cicing mana. Dinya. Mang cicing mang ulas kitu mang pamali daripada gerot enakeun kurang pamilikeun sana mayarna. Mending kitu mangnya bener sok saha nu milih nama. Ya wes sok atuh lah. Kalau kitu sok ayeuna kurang pamilikeun. Terus si mang jutun make baju bodas. Totalna ieu kabeh dahareun 50 ribuan. Kau urang? Oh, geuneut teh. Duh, ngan aya 100 ribuan mah. Pulang gua. Oh, kan urang lagi ka ayeuna Katara. Wah, tuh. Aing urang gimana tuh lah bayaran? Kela, cing. Gue sarwa orang di 100 ribuan tuh. Mas ya bayar enggak semuanya aing. Lu ari geus ieu kumaha? Urang ngerek balik. Kare hujan ya, Pak. Mas ya ini bayar aing. Urat cek. Sarwa orang itu. Geus atuh mang ka dieu lah, ka dieu. Wah ngariung, kebuk. Orang duluan. Apa naon? Tau. Ieu ka tukang geuneunya. Sok Mangsa Arul. geus. Anu eleh eta mayar. Ke. Misalkan namun si mang kurir teh eleh berarti mayar tuh meureun. Bae, da geus kagok terlibat. Oh, kun bae. Sok ingeuan. Oh, sok atuh. Nyaan bae. Oh, sok atuh. Pempalai hom gambreng. Wah. Aduh, anjing. Duit amat. Darun menang deh. Dari ya. Ayo. Ayo. Ayo nggak emang. Tuh sedikit. Banyak. Kurang minuman unggul. Oke.